Cara nama kudu nyuluh karunya ke pamajikan mau bisa ngejo. Jarang kungkil ya mah. Kita cara nama kudu neangan taraje. Aja berarti bisa naik. Pak. Pangalakan lalayangan. Naon? Pangalakan lalayangan di genteng. Genteng mana? Genteng itu. Nah, Nyangsang. geus meser di bae, ada layangan nu murah. Embung dah yang itu alus. Ke kamari diadukan ge menang enceng. Oh, banyak itu. Iya. Bisaan ini. Nya nu batur mada make gelasan, Hari nu enceng, make peso. wah edan. Pokokna mah hayang nu itu embung nu sejen. Ih, budak teh geus boga kahayang sok kudu wae. Budak teh kalah kemana? Nyangsang di mana dia teh layangan teh? Mana? Wah, itu. Uhursat. Tar aja itu. Mana itu raja? Kita raja pindah ke mana? Gampang serangan gitu. Wah, edan jelema teh. Ya panas. Lah, nungguan keajaiban bae lah. Hot,
Panas-panas ki mang ngarujak, Ayo sih, Mes. tapi buah sah. Coba Asep pernah nemu buah deh. Di mananya? Oh, di kebun si Koko. Neng sayuk, Gila. Tapi kenapa bicara si Koko na? geus teu kudu, pokona ge da eueuh, Kemana? nganterkeun galon. Oh. Kayaknya bisa yuk. Yuk. Situ Mes, ayo Mes. Pot naik pot, Ah, bentar naik Mes. paingan ke SD na teu naik. Dan beda deui eta mah. Emang maneh naik itu ke kelas 2? Hanteu aing mah da teu SD, madrasah. Dan geus buat tong wadul wae. Ala ge naik. Mendingan neng antar aja bae. Ayo tuh. Bagi sih ayo boga nanti. Antar aja itu. Oke lah Mes. Ngena, Baca doa heula Mes. Be salamet. boe dan erek madog maca doa sagala. Nyete salamet di akhirat dinya. Salamet di dunia nah Mes. Iya. Kira-kira Mes. Mes. Kita ngeri wae. Tapi kala asa gede. Pakai dibutnya teh. Alah, dengerin hap. Mes. Lawan bodas. Bulu aing tadi dia. Oh, sorry. Aing piknik Mes. Jig, ini gak jauh ka ditu. Maksudnya mah panik Mes. Daripada mana panik, bawa aing ke keramik terdekat. Mik. Klinik meren. Geus gagi gandeng, tong loba omong bawa aing. Aing nyeri. Ayo, udah. Aduh, cangkeng aing nyeri, aduh. Berotot. Udah, Mes. Ya nah, Mang. Tenang, Dit itu pengyanakeun buah, kena bawa ke Ranggon. Siap. Rajaannya kemana? Utar aja nih. Baru udah sugan. Bu Edan.
Eta raja aing. Mana ya? Ita raja aing ya teh. Kok bisa itu dia? Ada buah aing beak nih. Barodogan barudak sugan. Aja mah tinggal hiji deh. Sekalian pupuk we kok aing. Mana buahnya, Dit? Bang Raja kali duaannya, Dit. Mang Gomes nak kena cedera. Dia minta kuet nak. Mana Dit? Buah nangal di mana? Di kebun Mang Kokot. Nang ada Mang Cekot. Oh berarti mana yang ngalah buah teh? Raja teh aya Alhamdulillah Raja teh datang deh euy. Bener-bener keajaiban teh datang. Oh iya lah yang teh geus dihandap. Pak, sare mah di imah. Wah, edan.